awak sia teh lamun isuk paeh kumaha, salat sia teh bakal ditanya, puasa sia bakal ditanya, zakat sia bakal ditanya, pagawean ngaji sia bakal ditanya, dagang sia bakal ditanya, aktivitas sia bakal ditanya. Piku bae sia awak sadegeun can aya ikhlasa. Kembali urang perbaiki diri urang baik urang mah kuari mah ngaji jang diri urang. Nu ngeri lamun urang ngabohong, nu ngeri lamun urang maling, nu ngeri lamun urang zalim. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Lamun aman mah urang kan ngeunaheun ya Allah ya Rabb. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, dagangna bagus, sedekahna bagus, surga masya Allah. Ngeunaheun kana hati. Ya Allah ya Rabb. Sia bagel ada dari bagel. Coba catat mana duniana eueuh teh jelema susah nu endek dihisaban teh mah boga naon teh gablek naon. Terus ya amal-amal catat bagus surga senang kana hati. Urang pernah nganiaya hewan teu rek didahar ku urang aya ayam tembak ku urang teh dipencit penantikan nganiaya di akhirat kotok aya neangan urang niku kumaha coba neangan urang kecuali ku urang dipencit didahar mang dititah ku Gusti Allah tapi ditembak ku urang teu baksu didahar kotok bakal neangan ayo ka mana si Pepen tok ka mana ieu aing ditembak kunyana dijepret paeh teu digunakeun geus aing ge kajepret kana deui kotok komo diadukeun ya Allah ya Rabbi ieu lihat sia aman encan anak neangan bapa lantaran baheula bapa teu tanggung jawab waktu di dunia encan pamajikan neangan salakina waktu di dunia ditinggalkeun dengan begitu saja encan nu ngora can nu kolot ya Allah ya Rabbi Gusti Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi lumpat jelema ti bapana ti anakna ti indungna sebab naon sieun dipenta tanggung jawabna ieu lihat sia masya Allah bersihan geura bersihan rembang be gara menta hampura urang boga salah urang kakak menta hampura boga salah urang ka adi mumpung di dunia ulah isin-isin jeung ulah sieun masya Allah kan